Sinta, ieu meta. Sorana semengirung kitu teh bari jeung dibarungku pating barasat kilat tur gelap mutuh handaruan. Manehna tiba kaduga ngaregeh ambekanana beuki ngerepan karasa dan ngagelep dina ti korona kang kabeh kaduga ngajawab sapisan. Meta, mun anjeun teu suka Kang Yosef jadi kabogok kuring. Ayeuna keneh geura bawa Kang Yosef ka alam anjeun. Pariwan kenging prayoga adiwisastra. Manehna katembong ngalayung deui di buruan imahna, anteng neuteut layung ngukur wasa mulas langit di tebeh kulon. Kalan-kalan tetanggahan nyerangkeun kumpukan mega. Dipapai sajumpluk-sajumpluk, sedang angin pas sore mulirih ngahiliwir, teu wudu ngariab-riabkeun buukna, bisa nyieun gurat-gurat ipis kana raraingna. Geus bisa dibabade tina riukna, yen manehna keur nandangan samaga pikir, ruang liwung nu banget pohara, da nya atuh salila ngajanteng di dinya teh bangun nu teu aya deui ketak, dua tinggal bigeg, ngawagu, turug-turug beungeutna beuki dieu teh asa beuki pias bae. Impian Riwan tadi peuting ngabalukarkeun manehna ngumbar lamunan teh. Sanya nama impian-impian anu samemehna ge pohara pika geueungeunana. Awewe mamake pakaian sarua bodas terus sirahna baloboran ku getih berdatang mulan malen kana impianana. Kamangmang jeung kasieun nu geus dilamatuh dina hatena beuki kahudang sanggeus nyorang alam pangimpian nu sakitu ahengna, impian nu ngorowotan waruga jeung batinna. Geus ti sabulan ka tukang manehna katembong kitu peta teh, ngalange bangun nu jarauh panindeungan, kawasna teh hayang nya-nya nyacapkeun poe di buruan. Mun panon poe geus ngampih ka pajuaranana, lus manehna asup deui ka imahna, laju bae ngeueung di kamarna nepi ka beurang. Kitu jeung kitu pagaweanana unggah poe. Saliwat mah puguh siga ulang-ulang lingling. Rata-rata ti sasari. Samemehna mah eta pamulu nu campernik teh sok katembong hegar bae. Tara aya rurubedna naon kawantu medal tina hate nu wening tur dumeling. Keur manehna mah kaayaan pas sore kitu teh teu ieu karasa endahna teuing. Teu jadi kasugemaan batin cara sasarina. Malah keur manehna mah eta sore teh karasa beuki aheng. Dina panenjona layung nu keur sumedeng ngemprai teh lelaunan kasilih ku reueuk hideung, beuki lila beuki cedeung. Pihujaneun lirek sacur-cureun bedah, tangka langit melendung teh meh walatra kasimputan ku reueuk hideung. Kilat jeung gurudug silih susul ngendang-ngendang langit. Sakapeung mah eta sora handaruan gludug teh siga bet sora gumuruh kareta. Keur manehna mah nya kareta nu sok dipake nyaba kadayeuh ku manehna jeung indung bapakna basa keur budak. Mun pareng kareta diteureuy mongklengna tarowongan, manehna sok dipapereket muntang ka indungna jeung ka bapana. Tapi eta kajadian teh geus lawas pisan ka larung. 10 tahun ka tukang, indungna jeung bapana geus miheulaan ngulang ka kalanggengan. Reueuk hideung beuki ngarungkupan langit jeung hatena. Di langit lalaunan eta reueuk hideung teh bet siga ngarupakeun beungeut jalma. Beuki lila beuki sidik, buukna, irungna, bibirna, ceulina nepi ka persis mirupa jalma. Awewe
awewe anu tadi beuting nembongan dina impianana. Manehna ngagebeg di jantungna asa didudut, sakujur awakna ngoprot ku kesang. Sabab manehna apal pisan kana eta keuritan beungeut. Saha deui mun lain beungeut sobatna nu geus maot sabulan ka tukang. Sinta, ieu meta. Sinta, ieu meta. Sorana semu ngirung, kituna teh bari jeung dibarung ku pating barasatna kilat tur gelap mutuh handaruan. Manehna tiba kaduga ngaregeh ambekanana beuki ngerepan karasa aya nu ngagelek dina ti korona tang kabeh kaduga ngajawab sapisan manehna teu welah kaya. Lalaunan eta mega nu mirupa beungeut sobatna teh sirna beurai katebak angin ngan langit mah anger bae merdong cara tadi. Hawar-hawar kadenge sora azan ngalaung di masjid bentaseun lemburna, tapi kadenge kumanehna mah asa digorowokeun kana ceulina pisan sarta eta sora adan teh kacida matak pikakeungeunana. Kawasna teu bisa diukur sakumaha matak pikasieunana eta sora adan teh. Gusti. Manehna adu belajar bari nutupan ceuli urang paleungeunna. Bangun nu keur nahan ka nyeri nu pohara. Sanajan bari jeung gupuy gapai neangan pamuntangan teu buru manehna kaduga asup ka jero imahna. Sup ka kamarna luk nangkuban kana kasur bari nutupan sirahna ku angel. Karasa pipina geus juuh ku cimata. Balas hantem bae ceurik awahing ku sieun jeung keueung nu geus ngagalaksak kana hate jeung pikirna. Aing kudu kuat. Cek pikirna neger-neger maneh. Meta, kapan anjeun sabulan ka tukang geus tiwas basa ngaliwat kana lintasan kareta api nu eueuh palangan. Sakilat kareta nu keur nyemplung teh neungel pisan kana mobil anjeun. Taya nu nyesa mobil anjeun remek sarta sirah anjeun baloboran ku getih. Saharita sukma anjeun tuluy ngablesat ka langit. Apal soteh sanggeus dibejaan ku Kang Yosep kabogoh anjeun. Barang srog datang teh anjeun geus ditalkinan. Harita kuring hayang pisan ningali beungeut anjeun da puguh ka sobat dalit. Antarena keur samping kebat palebah beungeut anjeun disingraikeun. Nah atuh ari breh teh panon anjeun beut meletet nenjo pisan ka kuring. Atuh puguh kuring ngaranjug ningali paneuteup nu maot sarupa kitu. Sanajan meletet tapi panon anjeun teh bet asa seukeut tur leleb karasana. Gancang samping kebat teh disimbutkeun deui laju kuring mulang rulusuhan. Sanggeus tujuhna teu nyana saeutik ge Kang Yosep wakca hayang mileuheunkeun kuring. Atuh kuring teu wasa nolak. Cenah eta Kang Yosep ayeuna geus jadi kabogoh kuring. Nya lumrah bae asana kapan tiba heula ge urang tiluan teh geus sosobatan. Ngan bedana anjeun mah geus sahadean jeung Kang Yosep. Tapi keur kuring mah teu ieu jadi asa kararago. Prak bae sakumaha biasana nu sosobatan. Kuring ka Kang Yosep geus asa kalanceuk. Kitu deui Kang Yosep ka kuring geus teu asa-asa ngaku adi. Sok sanajan teu bisa dibubuni. Harita kuring geus kaancikan rasanya nu leuwih batan ti kanyaah adi kalanceuk. Meta, mun anjeun teu suka Kang Yosep jadi kabogoh kuring, pek ayeuna keneh geura bawa Kang Yosep ka alam anjeun. Alam padang poe panjang. Kuring ikhlas
Tegenek temalekme batan kalangkang anjeun hantem bae ngaririwaan. Rejet manehna ngerejat leupas tina lamunanana. Ambekanana masih rengha ranju cara tadi ngahegak bangun nutas nyorang lumampah jauh. Tidinya mimiti kalangkang sobatna mindeng ngalangkangan sarta ngaririwaan dina saban impian-impian riwan manehna. Sanajan manehna apal yen sakabeh roh mah moal aya bisa ngaririwaan, tapi kasieun mah angger teu bisa dihulag disisir. Isukna juljol nu ngaralongok, rabul nu ngarilipur, baraya jeung sobat-sobatna milu ngambeberah ukur gering pikir. Malah nepi ka aya nu tatamba jeung tatapa di luhur para sagala. Tapi kumanehna mah geus teu kapalire deui, kasakitna beukiparna bae. Sanggeus nu ngalongok marulang teu euleum-euleum manehna ngagarendeng sorangan. Sing carilaka sia. Pokna kanu geus ngaralongok manehna. Tuluy gaur bae manehna ceuri bangun bidangdam. Dosa aing teh Gusti. Pokna deui manehna beuki kasiksa ku pamolahna sorangan, rasa dosa ngalangkangan dina pikiranana. Kalangkang sobatna nu mindeng ngaririwaan mah geus karuhan. Kawuwuh ku pamolahna nu ngaduakeun cilaka ka batur. Komo nepi ka kasieun ku soradan mah. Manehna teu pisan-pisan hayang. Dasanyana manehna ge teu apal ti mana datangna eta kreteg hate goreng kawas kitu teh. Nepi ka repeuting manehna masih guling gasahan. Sanggeus waktu cunduk ke tengah beuting kakara manehna bisa ngalenyap. Kitu ge ngan sakrejep antara kaayaan sadar jeung teu sadar. Manehna asa hudang tina jero impian. Manehna kahudangkeun ku sora nu keketrok kana pantona. Hatena sabil antara rek mukakeun panto atawa nuluykeun sare. Ngan sanggeus ngadenge nu keketrok teh uruk salam, gasik manehna muru lawang panto. Kang Yosep, Pokna semu heran. Nu ditanya ukur ungeuk ngan bet asa aya nu robah dina paromana. Ayeuna mah beungeut ka bogohna asa pias sarta itu deui bat mamake pakean sarua bodas. Dap leungeun manehna dicekel, manehna teu bisa nongtak, da puguh asa kasirep ningali ka bogohna nu robah saperti kitu. Kawantu manehna keur dina kaayaan nu sakitu ripuhna, nya asa ditudungan bae. Aya batur geusan pamuntangan. Diburuan geus nyampak mobil kabogohna, plus duanana arasuk geleyeung. Mobil teh ngalaju teuing ka mendi. Kaayaan karasa simpe pisan. Di sapaparat jalan teu katembung kendaraan hiji-hiji acan. Padahal karek jam 8 teuting. Sasarina ge wanci sakitu mah sok aya keneh kendaraan nu ngalalar muraikeun jempringna peuting. Sarta itu kabogoh kita tadi teh ngan mindel bae telemek sakemek-kemek acan. Tekungsi lila mobil membawa 2 insan teh geus anjog ka stasiun. Stasiun geus awor jeung sagala rupa nu ngaririwaan dina pikiranana. Manehna beuki hemeng bae. Nah, kabogohna bat los-los mawa manehna ka stasiun. Kasampak di dinya geus aya kareta nu keur eureun. Tapi bat eueuh nu turun hiji-hiji acan. Dalah nu ngajanteng di stasiun ge ngan manehna jeung kabogohna wungkul. Leng ingetanana mabur ka mangsa-mangsa nu kungsi kalarung. Eta kareta asa kungsi dalit jeung manehna. Pulasna jumlah gerbongna
sarta sorah hatongna manehna inget kene sanajan loba kareta nu sarupa kawas kitu. Tapi kareta nu eta mah kungsi namper dina lembutanana. Nya eta kareta teh kungsi mawa manehna katut indung jeung bapakna nyaba kadayeuh basa manehna keur budak. Gap gelangan leungeunna dicekal deui pageuh pisan. Regeyeng dibetot geusan muru panto kareta. Kalacat duanana naek barang sup ka jero kaayaan teh beuki aheng tur pikakeungeun bae. Panumpang dina eta gerbong kabeh rampak make pakean anu sawanda jeung kabogohna. Pakean sarua bodas. Petang boa lain di eta gerbong hungkul. Di gerbong sajian ge dua sarua kitu. Manehna teu wani cacarita atawa tatanya sabab kasieun jeung kamangmang nu tiba heula ngancik dina dirina teh bijil deui. Malah leuwih pohara karasana. Bileuyeung kareta teh ngalaju mimiti mah memang karasana masih lalaunan, tapi beuki lila beuki tarik tangka karasa nyemplungna pisan. Leuwih tarik batan biasana lampu-lampu jeung tatangkalan ge ngan ukur tembong kokolebatan. Plus kareta teh laju norobos kana terowongan. Barang kaluar ti terowongan geus anjog deui ka hiji stasiun. Duka stasiun mana manehna teu pati sidik. Tina kaca jendela katingali indung jeung bapakna keur ngajanteng di eta stasiun bari nyerangkeun ka manehna. Sarta itu sobatna meta bet sarua keur nangtung gireun indung jeung bapana. Tiluanana mamake pakaian sarua bodas. Paneuteub tiluanana bangun bagja jeung ngabagiakeun ka tembong meta nu sirahna baloborang ku getih keur gugupai ka manehna. Nulis Prayoga Adibi Sastra, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Universitas Pendidikan Indonesia, alumni Bengkel Ngarang Sunda. Pamiarsa, rupi namung sakitu anu tiasa kapihatur, pirang langkungna sing kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.